ada aja kan apa sih cenah abdi mah barho tempo bubar pasti poho kan bae lah hatina kan bae lain ge pengajian namun teu poho mah lain ge pengajian naik teu poho mah gitu ciri khas pengajian mah kitu beres ngaji pasti poho tah mata bulan hareup datang deui oge sabab nu kamari lolobana mah poho tapi ibu sadayana rek rajaban rek muludan lingkungan siga kieu mangka de rek sasihan rek muharaman rek nuju Quran anu diwanti-wanti ku abdi sadayana mangka de angkatna suku jeung lengkahna leungeun jeung keupatna imit sareng calikna socapan ninggala cepil jeung pangdanguna urang sadayana ge weh di ieu tempatna kade ulah hilap paniatanana. Coba kalau ngabas rojaban ke pengajengan rojaban mah supaya mundel amal solehna supaya jadi ngawujud amal soleh.